Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu negara carios Jawarati Gunung Halimun atanapi si Bedog Gelombang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kebaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin, dilancarkeun sagarupina tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jawarati Gunung Halimun atanapi si Bedog Gelombang. Sok kaparayun sadayana. Mobil Jeep anu ditumpakan ku Sabda jeung Sersan Abas teh geus maju deui we lajuna rada ngebut kulantaran perjalanan anu rek disorang teh rada anggang. Jarak di kampung Renged ka kampung Ciparai nu aya di sieun Gunung Halimun teh jarakna kira-kira 80 kilometeran. Butuh waktu kurang leuwih 4 jam leuwih ku perjalanan jamanna harita. Teu kacaturkeun di jalanna Sabda jeung Sersan Abas teh geus kaluar ti wewengkon Sukabumi. Malahan mah geus tereh tepi we ka sisieun Gunung Halimun. Mobil kebat maju ngidul sabada ngaliwatan Koramil Rangkas Bitung jog anjog ka lembur Ciparai heubeul. Kaayaan teh geus heureub-reupan, lembur teh geus mimiti sepi pangeusina sabagean geus pada ngarampih. Atuh kadatangan Sabda jeung Sersan Abas teh teu loba anu nganyahoankeun, keur mah teu apaleun lamun mobil Jeep anu ngaliwat teh ditumbakan ku Sabda. Aya eta oge anu panasaran basa ningali eta mobil Jeep laju dituturkeun. Nah saha cenah nu numpak mobil teh? Rek kasaha? Kabeneran mobil teh majuna lalaunan. Atuh basa dituturkeun tereg mobil teh eureun di pakarangan imah Ki Jatmika. Nu kabeneran imahna teh sisieun jalan gede. Tetela mobil teh eureun di imahna Bah Jatmika euy tinggal itu. Nah saha nya euy kira-kira? Nya ka teuing atuh moal kitu Kang Sabda mah. Kapan cenah geus diangkat jadi tentara, malahan mah keur ditugaskeun ka Sukabumi. Enya euy moal kitu Kang Sabda. Tuh tinggal itu aya nu tarurun duaan euy. Eleuh bener we tentara geuning tapi saha euy nya teu wawuh. Bener we, di jero mobil teh aya nuju turun 2 urang jalma. Nyata lalaki nu saurang make jaket di topi loreng, sedengkeun nu saurang deui mah make seragam tentara. Katempo nih gagahna keur si Otang jeung si Endil, 2 pamuda anu tadi nuturkeun teh henteu wawuheun. Kalinglap ku Sabda anu biasa make pangsi hideung nyorean bedog kiwari mah make jaket di topi loreng jeung deui beungeutna teh henteu pati jelas. Rek naraon nya eta 2 urang tentara teh euy? Tuh nata muka imahna Ki Jatmika euy. Nya ka teuing rek naon nya? Moal kitu baladna Kang Sabda. Heueuh bisa jadi nya euy baladna Kang Sabda tapi rek naon atuh. Nya ka teuing atuh. Palang siang we rek ngabejaan ka Bah Jatmika. Kangaranan Kang Sabda teh jadi tentara ayeuna teh. Pasti nyorang perang Inggis cilaka. Heueuh atuh tapi cantang tuh. Urang Bandungan wae euy. Jeung de dewek mah panasaran hayang nempo mobil Jeep tika deukeutan euy. Nya ayu euy, enam Pugu sarua wing ge hayang ningali eta mobil Jeep. Duanana laju rarencepan ngadeuketan ka pakarangan imah Ki Jatmika. Sedengkeun ari Sabda jeung Sersan Abas mah geus arasup we ka jero imah. Kadatangan teh matak bunga keur Ki Jatmika jeung amburatna mah. Sasat kedatangan Sabda teh diarap-arap pisan. Geus mangalam-alam daya nyelang mulang ka lembur, kiwari cenah aya datang. Atuh Sabda jeung Sersan Abas teh pada ngabageakeun. Ai ka mana wae atuh Sabda.
Nya maning ngampleng geningan hidup teh. Nya kamana wae atuh, hidup teh maning ngampleng. Ku ambu jeung si Abah teh weleh di Arab-Arab di anti-anti. Hamunten Abah ambu. Abdi sanes joledar. Kapan abdi teh salami ieu teras peperangan ngajalankeun tugas. Nya neme danget ayeuna abdi parantos nyase tiasa uih lah ka lembur. Nya syukur ayeuna aya mulang bari dina kayaan salam ke. Nah saha ieu teh? Sabda parantos ngeresakeun rurumpaheun sumbing ka dieu. Nepangkeun jisim abdi pun Abas. Muhun bah. Ieu teh sasan Abas ngahaja ngajajab abdi we. Janten ieu teh pasersan Abas euleuh-euleuh desang ti atuh. Pun anak teh dijajabkeun ku pasersan. Punten we atuh janten ngarepotkeun pangintennya. Muhun pun anak dijajabkeun ku atasan. Teu ngarepotkeun bah. Pugu ngahaja we hoyong ngiring ieu teh hoyong terang ka dieu. Jisim abdi mah sanes atasan Pak Kapten Sabda. Justru abdi bawahanna teh Pak. Abdi anak buahna Pak Kapten. Ke kumaha ieu teh? Nah leres pasersan. Ulah banyo. Piraku atuh pasersan. Anak buahna pun anak. Aya oge pun anak teh anak buahna pasersan. Teu lapat bah. Pugu ge Pak Kapten teh kapan atasan abdi teh bah. Ai. Nah bener Sabda hidup teh geus diangkat janten kapten. Luyu sareng nembe cariosan di pasersan. Muhun bah. Abdi teh dipercanten parantos diangkat naik jabatan janten kapten. Basa ngadenge katerangan ti Sabda jeung saresana Abas. Lamun Sabda teh kiwari manggeus naik jabatan jadi kapten pugu we atuh. Ijat Mika amburatna maning ngacenghok kaget teu sangka. Jeung masih kena cangcaya sapirahaku cenah. Anakna ujuk-ujuk ojol-ojol pangkatna teh mani nerekel. Kapan jadi tentara teh acan patililah. Jeung di asa pamohalan Sabda nu tadina jalma biasa. Sasat anu henteu ngaliwatan pendidikan. Ayeuna ujuk-ujuk jadi kapten. Ke Sabda. Nu bener ieu teh. Kumaha lalakonna? Nya terus terang Abah masih keneh cangcaya. Hidup ujuk-ujuk diangkat jadi kapten. Ngadenge ieu beja teh. Asa ngimpi nyaring. Nya nah bener eta teh Sabda. Hidup teh kiwari geus diangkat jadi kapten terus serang ambu jeung Abah teh acan percaya. Kumaha lalakonna? Keun we. Ku jisim abdi tangtos bakal dicarioskeun. Kumaha lalakonna? Dugi ka Pak Kapten Sabda teh muhun naik pangkat janten kapten. Janten kieu lalakonna mah. Barabat bae atuh ku sarsan Abas teh dicaritakeun. Lamun pangkat Sabda anu nerekel teh buah tina prestasi Sabda anu gemilang. Kabeh misi dijalankeun kalawan berhasil. Tugas numpes gerombolan diobongkeun Sukabumi teh geus sukses. Kiwari mah kayaan di Sukabumi teh henteu pati rawan teuing ku gerombolan. Teu saeutik anu sarah bongkokan ku alatan kapinteran jeung kagagahan Sabda. Loba gerombolan anu tumpur ludes, Sabda gede pisan jasana. Sabda mah diandelkeun pisan malahan boga kepercayaan khusus. Di atasana nyata Pamayor Somandri. Malah nepi ka meunang pengajuan kenaikan pangkat luar biasa. Nepi ka kiwari jadi kapten. Tah kitu bah. Lalakonna mah janten teu lapat. Pami Pa Sabda teh gaduh pangkat anu luhur. Ieu tina hasil perjuangan anu nyata. Sareng pidoana ti Abah sareng ambu bangiten. Dugi ka Pak Kapten teh sumuhun. Pokona mah hebat luar biasa. Pangkatna nerekel pisan. Enggal pisan naikna. Pokona mah jisim abdi ge eleh. Ai. Alhamdulillah geuning hidup teh Sabda. Nya kengeng anugerah ti Gusti Anu Maha Suci dipercaya. Urang wajib syukuran ambu. Geuning anak urang teh
jadi sangka kiwari boga pangkat anu luhung. Nya Abah teu sangka anak urang teh kiwari jadi kapten asa teu ngimpi-ngimpi acan terus terang ambu mah ayeuna oge asa ngimpi nyaring. Naon anu katampi ku jisim abdi tangtos ieu teh lepas tina kersana nu maha kawasa Abah ambu. Benar sabda. Ku kituna urang teh geus sakuduna muji syukur ka Gusti anu Maha Gopur. Nya urang sadar sagarupa teh kersaning pangeran. Ku kituna kadeh eta amanah teh kudu dicekel kalawan hade, dijalankeun kalawan bener. Mohon Abah diestokeun pisan. Mugi awe atuh jisim abdi tiasa nyepeng ieu jabatan teh kalawan amanah. Terus terang ambu teh manimah ngarasa bunga hidup kiwari geus boga jabatan anu luhur teh. Teu sangka hidup taya balik mani ngampleng ai datang mawa kabunga anu kacida gedena. Punten Abah ambu. Eta kabunga teh teu acan lengkap rupina. Margi kasumpingan Pak Kapten ka dieu teh sumuhun uih ka lembur teh. Bade wawartos ieu teh. Margi Pak Kapten teh kiwari mah parantos gaduh kikineuan. Malihan mah parantos ngalamar ieu teh. Bade muguhkeun we bade nikah ieu teh. Puguh we atuh basa ngadenge kitu mah Kijat Mika jeung amburatna teh beuki ngajengho kaget. Nah nya cenah balik ka lembur teh sakalian rek bebeja we lamun sabda teh arek kawin. Ke kumaha ieu teh jang seresan. Nah laras pun anak teh parantos gaduh calon, gaduh kikineuan. Nya ayeuna uih ka dieu teh basa Jawa bartos bade nikah. Ih laras pisan Abah. Bilih teu percanten mah manggawe taros langsung ka Pak Kapten. Kitu nanti bari ngaliuk ka sabda. Laju we atuh Kijat Mika teh tumanya ka sabda. Nah bener sabda. Hidup teh sakalian rek bebeja nu cenah arek kawin. Leres pisan Abah telepat kasauran sersan Abah teh. Abdi puguh bade ngahajawe teh. Ngawartosan Abah sareng ambu. Abdi teh bade nikah Abah ambu. Ambuing teu sangka sabda. Hidup teh geuningan geus aya calona. Euleuh ambu. Anak urang teh arek kawin. Alah bagja Abah bagja. Teteh lalian ti anak urang boga pangkat anu luhur. Ayeuna bebeja rek kawin. Nah urang mana calona teh ujang bejakeun ka ambu. Ambu geus sabar ieu teh. Ari calona mah nyaeta Nyi Aisyah. Putrana Mama Ajengan Mahpud ti Kampung Renget Abah ambu. Urang Sukabumi eta teh sabda. Muhun ambu. Urang Sukabumi ageng milik pokona mah Pak Kapten malah. Lianti kengeng pangkat anu luhur. Puan kitu digaduh calon anu geulis jeung deui anak ajengan. Jisim abdi mah tos eleh di we saingan teh ku Pak Kapten. Dan nu mika hoyong teh sanes Pak Kapten wungkul tadi nama abdi ge mika hoyong kata Nyi Aisyah teh ngan mung kitu teh kawon ambu Abah. Janten kitu nya jang sersan oge. Tadi nama mika hoyong kata Nyi Aisyah. Nya kapan sakala oge parantos aya nu nangtoskeun panginten eta wanoja teh. Jodona pun anak, tapi kumaha jang seresahan teh sabios-bios. Sumuhun eta wanoja anu sami dipikahoyong teh ayeuna kalah ka kengeng kupun anak. Ih teu sabios-bios bah lah. Jisim abdi mah justru ngiring bingah. Margi payus jeung pantes eta Nyi Aisyah teh ngahiji ngalaki rabi sareng Pak Kapten. Sasat duanana teh nuru cupu pisan. Jeung deui batu turun keusik naik itu purun ieu daek. Nya atuh hari kitu mah nuhun pisan jang seresan mugi jang seresan ge. Muhun saenggana kenging jodoh. Nuhun pisan kana pidoana. Nah di ieu lembur aya wanoja anu herang-herang bah ambu. Saupami aya kembang desa mah anu herang-herang, saya nama wartoskeun ka jisim abdi. Mudah-mudahan we atuh ngajodo ka urang dieu. Supados jisim abdi teh langkung raket sareng kulawarga Pak Kapten.
Margi abdi sareng Pak Kapten teh alah tos asa-asa pisan bah amu. Tiasa disebat jika dulu rapat ku hinis. Salamina teu waleh sasarengan dina suka atawa duka. Pokona mah di mana aya abdi pasti aya Pak Kapten. Di mana aya Pak Kapten pasti aya abdi tak kitu bah. Malihan mah jabatan abdi tina kopra jantan sersante eta teh sanyana mah kapantos pisan ku Pak Kapten. Kulantaran jisim abdi ngiring ka Pak Kapten. Misi hasil tugas rengse tara kungsi gagah. Ku kituna jisim abdi oge sami naik jabatan. Nu ayeuna dugi ka janten seresan. Kitu kutan teh nya sae atuh Ujang. Sumun keur abah mah bingah antara Ujang sareng pun anak teh parantos aya tali duduluran. Nya mudah-mudahan we atuh Jang saresan teh ngengengkeun wanoja urang dieu. Cikan amu. Nah aya kira-kira nawan oja anu herang mencrang. Nya jang ieu jang saresan Abas. Ayaku kaleresan puguh ge aya ieu teh anu nuju milarian calon teh. Nyata putrana Mang Oyib. Nya kapan Nyi Enok teh geus sababaraha kali gagal da eta atuh nu cocok cenah mah. Dilamar ku itu ku ieu teh teu waleh nampik. Sugan we atuh ari dilamar ku jang saresan mah keresaeun aya jodona. Tah geuning aya cenah jang saresan. Kaitu we atuh anteur ku pun anak. Nya sumpingan eta Nyi Enok teh. Alah ayaku kalarasan pami kitu mah tuh. Pucuk dicinta ulam pun tiba-tiba. Nuhun pisan ambu abah. Sumuhun siap lah. Pak Kapten, pokona mah lamun Pak Kapten rek kawin jeung Nyai Isah. Akang ge kudu sarua ye, kudu meunang lah calona ngalah bareng lah. Ku kituna Pak Kapten kudu daek nganter akang. Nya Kang. Nya teu naon ari hayang boga pamajikan urang dieu mah keun. Ku kuring bakal dianteur. Sip, lamun kitu malah siap. Pokona mah rebes. Sugan we akang teh bener ngajoro jeung urang dieu lah. Ya alus atuh ari kitu mah sabda nya hade nama anteur we jang saresan teh. Nya bag jajikeun mah lamun seuk bareng ngajodo jeung urang dieu tur laksana bisa kawin bareng hiji kabagjaan antara hidup jeung jang saresan teh estuning sapapait sama manis. Tapi ke kumaha ieu teh sabda. Nah geus puguh waktuna irah-irahna hidup arek kawin teh. Teu acan abah. Rupina pariogi dibadantenkeun ku kituna mugi awe atuh abah sareng ambu teh tiasa kacana ka kampung Rengit. Sakalian silaturahmi oge nangtoskeun waktos. Nya hayu siap ari keur ambu mah. Abah, urang teh kudu gasa gancang na kaitu urang puguhkeun waktuna puguh ambu mah geus sabar hayang boga incu. Ya ari kitu mah hade atuh. Nyakeun abah jeung ambu pasti bakal kaitu milu. Urang silaturahmi sakalian nangtukeun waktu. Mugi wae atuh sagala rupana sing aya dina kalancaran. Kengeng karidoan di Allah aja wajalla. Nya nuhun we atuh ari kitu mah abah ambu. Keheula yeuh. Keun eta mah geus pasti yeuh. Ku kituna ku kieuna ayeuna mah anteur heula we akang. Hoyong napangan eta saha tadi teh ambu? Nyi Enok, jang saresan namina teh Nyi Enok putrana Kang Mang Oyib. Tah eta. Ku kituna hayu Pak Kapten ayeuna mah anteur heula lah. Urang puguhkeun, urang sakalian lamar we sakalian eta Nyi Enok teh. Lamun nya eta Nyi Enok teh wanoja anu herang mencrang, geulis rancunit. Pijodoeun akang, nyari akang penasaran mah hayu. Urang teh we ka imahna tuh Kang. Dasar saresan Abas dapuh kitu adatna. Sabda ge geus ngartieun deui kana adat eta saresan Abas. Laju we atuh kura-kiru dianteur arek ka imahna Mang Oyib we cenah arek diteang eta Nyi Enok teh. Duarana teh ju turun ti jero imah. Laju lempang arek nganyujuk imahna Mang Oyib. Si Otang jeung baturna teh basa ningali. Sabda kaluar turun jeung eta saresan Abas teh kiwari mah apaleun teteh geuning cenah.
Eta tentara teh tajalian ti sabda. Laju we teu ditaluturkeun. Nareka mana cenah sabda teh. Barang dituturkeun tetela ka imahna Mang Oyib. Tetela geuning euy, Kang Sabda eta teh aduh, menikah gah ieu namanya euy. Enya tetela Kang Sabda geuning. Tapi tuh rek kamarana nya. Hayu euy, urang tuturkeun aya ka mana eta Kang Sabda teh. Sabda jeung sarsan Abas teh kacaturkeun di jalan kiwari manggeus tepi we ka imahna Mang Oyib. Malahan mah kiwari teh geus aya di jero imah. Sedengkeun di luar taude pipir si Otang jeung baturna teh ngadedengekeun we. Pikeun si Otang mah kaget narek nanahaon cenah eta Kang Sabda teh. Inggis we cenah boga maksud anu tangtu. Lantaran kapan eta si Otang teh mika hayang ka Nyenok ngan hanjakal. Geus sababaraha kali ngutarakeun maksudna. Nemrakeun rasa cintana. Toleh ditampik we ku Nyenok teh. Perang dedengekeun euy. Nah rek naon eta Kang Sabda teh atuh bertelos-los ulin ka Nyi Enok. Buah poa euy boga maksud jeung tujuan anu tangtu. Enya euy, alah buah sia Nyi Enok teh dipikah hayang ku Kang Sabda. Lamun seuk dipikah hayang ku Kang Sabda mah bakal lapur pasti eta Nyi Enok teh bakal daekeun. Kangaranan kapan Kang Sabda kiwari geus jadi sentara. Lain sentara atuh, tapi tentara nyata eta. Basa didedengekeun teh jelas kadenge. Maksud tujuan Sabda datang ka imahna Mang Oyib teh tajalian ti erek nanyaan we cenah. Ieu cenah sarsan Abas keur neangan calon pamajikan sugan jeung sugan atuh ngajero ka Nyenok. Puguh we pikeun Mang Oyib jeung Nyi Enok atut indungna Nyi Enok nyaeta Birom lah. Bungah nu lain dikieuna tetela cenah kedatangan ku Pak Sarsan. Malahan barang ditanya teh kumaha cenah Nyai nah daek ka Pak Sarsan. Atuh eta Nyi Enok teh anu biasa nampik kiwari mah narima we. Kumaha Nyai? Nah daek ieu ka Pak Sarsan. Mangga Abah, ari istri mah kapan ulang tinande. Janten kumaha saya namanya Abah. Ambi mah kersa adi ditikahkeun sareng Pak Sarsan mah. Alah nya syukur ari kitu mah. Tah kitu Jang Sarsan. Pamaksa dan Jang Sarsan teu ditampi kalawan kabingahan. Nya nuhun ari kitu mah. Kahoyong akang tangtu bari stikeun kanan ngahiji ngalaki rabi sareng Nyi Enok. Rupina aya pamunut teh pamunut. Nahan aku mah kitu Jang Sarsan. Dina waktosna nikah aji sim abdi teh hoyong sareng-sareng ieu Pak Kapten Sabda. Janten bade teras nikah ieu teh. Namung hoyong sareng-sareng Jang Sabda nya. Mun res pisan Bah. Pokona mah dina waktosna hoyong disamikeun wae sareng Pak Kapten Sabda. Kumaha? Kidan-kidanan hate kabotan. Ih, ari Abah mah ngiringan wae Ujang. Mangga. Bade isuk, bade geto. Najan ayeuna keneh. Bade dirapalan. Brung pokona mah lain kitu Nyai. Mun Abah, kapan cek tadi ge abi mah kumaha sayana bae. Nya syukur ari kitu mah. Ku kituna ku kieuna ayeuna akang rek mulang heula Nyai. Akang rek bebeja ka indung Bapak. Oge ngabadankeun waktu anu tangtu. Pokona mah kumaha waktuna cek ieu Pak Kapten wae. Sanes kitu Pak Kapten. Nya ari kitu kahayang akang mah kumaha akang bae. Ngan bae meureunan kuringit tangtu bakal badami heula. Si Abah jeung si Amur rek dibawa ka kampung Renget pikeun nangtukeun waktuna. Sip, pokona mah sip. Tah kitu. Nuhun pisan dia nuhun. Pokona mah akang janji ka Nyai akang bakal ngasagancangna ye. Ngadatangkeun indung Bapak akang ka dieu pikeun langsung we pokona malah. Prung hajat gede. Sok sanajan nepikeun ka 7 peuting keur akang mah moal aya halangan. Akang janji si Nyai bakal dibagjakeun ku akang. Nya nuhun we Kang. Pokona mah abi percanten ka akang. Tak kitu kudu percaya ka lalaki mah. Komo kapan akang teh sasat tentara ye. Akang teh Sarsan pedaku arek lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang. Kulantaran ayeuna mah parantos ditampi. Ja punten we Abah. Isim abdi bade uih wae teh. Nya mangga Jang Sarsan. Diantos pisan dina waktosna. Kitu cenah kaputusan.
Panglamar di sarasan Abas diterima we ku eta nyino teh. Ku gue atuh si Otang anu ada dengkeun di luar teh maninyak panas. Hatena maneh heaban. Aduh euy, alah tiwas Nyi Enok geus narima kana eta panglamar ti Sarsan Abas euy. Alah lapur atuh lapur. Anya lapur, geus kumaha deui da meureunnan geus jodona. Geus we kudu diridokeun. Najan kukumah oge ari saingan jeung Pasarsan mah maneh teh bakal eleh sagala rupana. Atuh aduh. Si Otang teh bati hanyel we bari kura-kira ngaleos ninggalkeun eta pipiri imah. Kulantaran sabda jeung Sarsan Abas teh kaluar ti jero imah. Mitra kaum dangu gancangna carita. Sabada muguhkeun waktu anu tangtu, wanji anu pasti akhirna mah. Sabda jeung Nyi Aisyah teh ngahiji we ngalaki rabi jadi salaki pamajikan. Pada nyorang kabagjaan tetinggaleun. Sarsan Abas jeung Nyi Enoke sarua. Dina waktu anu sarua duanana teh dirapalan, estuning duanana teh sapapait sama manis. Babarengan dina berjuang dina perang merangan goromolan kiwari bareng dina nyorang kabagjaan. Pada mindah alam tina alam lalagasan. Nyorang alam rimbitan. Sabda jeung Sarsan Abas sabada paruga pamajikan laju we sakumaha biasa ngajalankeun tugasna salaku tentara. Bajoang deui dina merangan goromolan nepikeun ka akhirna mah kulantaran aya pager bitis. Atuh goromolan teh kiwari mah geus bisa ditumpas. Kaayaan teh geus aman. Sabda jeung Kopra Abas nyorang kasenangan. Euleuh mitra. Ieu dongeng jawara di Gunung Halimun atau napi si budak gerombang teh tamatnya. Mang anu ngadongengkeunana nganuhunkeun pisan dina sadaya perhatosanana. Atuh nuh panuhun dihapunten dina sadaya kakiranganana. Malah mandar janten hiburan kabaraya di manawi ayahna ugi tiasa kacanak hikmah tina lalakon atau napi jalan caritananya. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina jajar anu enggal.